Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selayana pencinta carita Sunda tanah bidongi Sunda versi Mambina Mara. Anu nuju ngantos carios silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang dinten dia bagian ke-20. Kumaha wargi Selayana daramang mudah-mudahan sarehatnya sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Carios silibelaan bagian ke-18 dan kamari wargi Selayana urang masih nyarioskeun harita wangkungan antawis Jemat sareng Mansur teh anya wargi Selayana. Tah oge si Peang di eta aya di eta tempat. Kumaha lajengna ieu carita mangga uli jeung ngadangkeun etang-etang landung pang beberapa. Kahatos pamit kitu mah bah mangga bade dijalankeun lah. Muga-muga we Allah maparin karidoan ka urang sadayana. Ceuk Peang harita. Amin. Memang kitu harapan Abah ge perak dijalankeun ilmu ti Abah. Muga-muga simbang paat. Lain Jang Mansur ulah asa-asa pek turutan naon-naon geus biasa dijalankeun di dieu. Wayahna sape saeutik mah. Sebab di dia mah barudak teh sok latihan silat. Oda Abah mah sanyana guru silat lain ajengan. Ceuk Bah Jemat harita bari neuteup ka Mansur anu katempona beuki cenghar bae. Mangga Abah. Abdi teh bade usaha satekah pola. Ngabiasakeun diri dina kaayaan nu kasembat aneh kang abdi. Nanging abdi teh buleud kayakinan. Yen ieu teh bakal sae kapayuna kang abdi. Syukur. Jung Peang bawa ka jero Jang Mansur. Mangga Abah, permios satu hayu Jang. Mangga Kang Peang, permios Abah. Mansur cengkat terus nurut. Nam Jang sing betah di dieu nya. Ulah atuh mamu. Ceuk Bah Jemat barikop kana padudan parenyun udud bangun nikmatakeun. Dina hate aya rasa bunga lantaran geus hasil mapatahan Mansur anu keur katali meng teu nyaho jalan anu bener. Nya satuluina Mansur teh tetep renggenek di imah Bah Jemat. Ngajar rek guguru ka Bah Jemat cenah guguru silat bari masantren. Diajar rupa-rupa ilmu anu can kapimilik ku manehna. Sore isuk mimilu jeung kabiasaan didinya mimiti namah memang berat. Keur mah kakara katurug-turug awak Mansur can pati jag-jag. Tapi lila-lila mah jadi biasa. Malah mah saliwi jag-jag jeung sehat, awak Mansur jadi sehat jeung bersih. Kulantaran Mansur mah nya diajarna, sabab pangna bisa kadinya teh dibeli ku katunggara anu lain lumayan. Atuh dina diajarna teh leuwih suhud jeung dariang. Beda jeung murid anu geus aya di dinya. Teu matak heran lamun pangartina babari tambah. Pangabisana babari undak. Malah geus ampir mapakan kana pangarti murid anu heugil. Katurug-turug lamun peuting sok ngahaja diburukan langsung ku Bah Jemat. Diwirid ilmu-ilmu nu mangpaat ngahaja pikeun nguatan jiwana. Keur bakal hirup ka hareupeuna. Akhirna Mansur nu ayeuna beda jeung Mansur bareto. Awak bersih, jiwana sehat, jalan pikiranna caang narawangan, taya hahalang. Sanggeus kira-kira 3 bulan ilana, Mansur ingat ka lembur sabab peutingna ngimpi nempo indungna kakoleaban pali di walungan. Oge Sarip jeung Aisyah nembongan sarua keur pada-pada kabawa banjir. Kulantaran kitu kapaksa ngawani-wani maneh bebeja ka guruna yen rek balik heula ka Sumedang cenah. Rek ngalongok indungna. Bah Jemat ditalek heula, Jang. Rek lembur teh rek naon ieu teh. Ngaharek lila atawa sakedeung. Sabab ceuk pangikir Abah mah kekelanan. Kagok sami deui sabab hidup teh kur tirakat ieu teh. Kitu
Kitu cek Mbah Jemat. Leres Abah. Abdi teh nuju nirakatkeun puntang jagat sareng sapu jagat. Kantun saminggu deui nanging wengi tadi abdi teh ngimpi. Di dilureuna teh ningalkeun biang sareng salib katut garwana. Palid dina cai banjir. Tiluan gugupai minta tulung pikawatireun Abah. Jadi rekekeh baliknya. Leres Abah. Nanging mualami kegetang tos balik ka dieu deui. Bade neraskeun hanca da ilmu hoyong kapibanda. Nya teu naon ari kitu mah. Beral wae geura mulang, tapi kahade ulah pokoknya. Lamun geus puguh mah buru-buru balik deui. Abahan deul, lamun hidup teu nuluykeun ngulik ilmu di dieu. Jeung deui Abah amanat ka hidup kade. Ulah waka wani-wani migawe nu beurah. Sabab jiwa hidup can kuat. Pokona mah bisi ngaganggu kana kahana hanca di dieu. Kahartos Abah, ku abdi bade diestukeun pisan. Abdi pernias bade wangsul ayeuna pisan. Hoyong engal dugi ka lemur. Ceuk Mansur setengah maksa hayang buru-buru nepi ka lemburna. Nya jung bae atuh ngan wayahna moal dibahanana naonnya. Sebab kayan di dieu batang sakit. Hidup ge kanyahoan. Tapi lamun hidup ka salempak, ilmu nu geus kapibanda bisa digunakeun. Nuhun Abah permios. Mansur munjungan ka Mbah Jemat geus kitu nepungan ka babaturanan. Sesalaman harita bari amitan, nu satuluyna Mansur teh indit rek balik heula ka Sumedang. Kocapkeun di Jati Putri harita teh biucih jeung Sarip ka cidapisan mak bingungna. Lantaran can manggi jalma nu daek ngabelaan. Sarip begi parna geringna awakna beki begang kari tulang dibungkus kulit teh sanjana. Aisyah geus 2 kali ka Aki Cakra minta pertimbangan sugan aya cara sejen sangkan Sarip katulungan tereh-tereh. Tapi Aki Cakra lain jalma sakti. Kabisana tengan sakitu atau teu bisa nyumponan pamenta Aisyah tarekah pikeun nulungan Sarip tetep kudu ucara kitu. Dina hiji poe Aisyah jeung diucih ngaharulang di tengah imah. Ari Sarip ngalempreh bari humarurung. Karak jempe sasar sagala dicaritakeun. Nu dicaritakeun hiji nagara nu teuing di mana sabab sagala rupana aneh jeung matak pikasieun deui. Bi, kumaha ari geus kieu kuringan taak bi. Kitu cek Aisyah. Sing sabar Nyai, ulah wakalitik hate. Angguran ngadoa supaya nu gering tere cager. Ieu teh doja ku ditarima kalayan kasadaran. Sebab ieu tangtu ti pangeran keur nguji kasabaran urang. Eta ge kahartos bi. Tapi kumaha carana nulungan Kang Sarip? Sababun eueuh akal tarekah mah samar kana katulungan. Kuring geus beak dengkak. Kitu salaki salah daya nu ngahasilkeun. Ceuk Aisyah bari cari nakdak hate peurih alilas ku nasib diri. Nya kumaha atuh Nyai? Da bibi ge teh bisa nanaon deui. Ayeuna mah iwati kandua ngadua ka Allah. Masalahkeun diri ka anjeunna. Da tarekah mah kudu kumaha? Akal aya, ikhtiar aya. Ngadua taya kendatna. Tapi kasusah anger kieu. Ayeuna mah pasrahkeun we kanu kagunganan. Ulah rek arawa subaha. Aisyah teu nembalan. Ngartieun kana omongan biucih lantaran nyaan geus ngajalankeun rupa-rupa tarekah ngan can aya nu hasil. Keur kitu Sarip gegerowan bari sesentak. Najan awak rusak di ari sorang mah ngoncerang kawas aya nu ngabandingan. Aisyah! Aisyah! Naon Kang Sarip? Iya kuring mah. Aisyah buru-buru harita ka kamar dituturkeun ku biucih. Duanana harita bangun guguk. Harita Sarip ngalempreh. Ambekanana beuki kerep ketug jajantung lemah. Beungeutna sepa tapi nyarita mah nongtoreng.
Aisyah, kamana si Tarji? Di dia tadi teh. Kamana ayeuna si Tarji? Ya Allah, nama keinget ka si Tarji. Ulah kamana wae pikiran teh Kang. Da geus eueuh urusan jeung si Tarji. Geus lain-lainna deui. Ulah sasar Kang istighfar anggur mah. Ceknya Aisyah bari usapan salakina panonna neuteup kana beungeut Sarip anu kanyos. Aduh, aram jadah tabatu ngahalangan. Hari ka Aisyah, kurang cokot ku akang. Pasti emas wungkul asina ieu mah yo. Kitu ceuk Sarip uyup-ayap neangan pamuntangan. Gep kana leungeun Aisyah terus diangkat, terus angkat. Tapi geuwat harita ditekan deui baladana sina ngagoler cara tadi. Aisyah teu nembalan ayeuna mah sabab ngarti salakina sasar deui. Diuci harita gogodog wati di kanu gering jeung bingung nulunganana. Harita Aisyah jeung diuci ukur pahibut duaan. Sabab tara aya nu mantuan ukur narempok sakedeung tatanggana. Dina kayaan kitu diburuan aya nu leumpang bangun lusuh. Tekung sidila nepi harita ka hareupeun imah. Ye, harita jen ngajanteng sakedeung. Terus ngoreleng ka dapur. Tadina mereka ketok, tapi teu tulus sabab kadengen humarurung di kamar. Ai. Saha nu gering ieu? Ceuk eta jalma nu tayalian Iwati Mansur nu geus nepi ka Imah Sarip. Kalasa tarita unggah ka tepas, terus nyurungkeun panto tengah, berai panto teh muka. Di tengah imah eueuh sasaha, terus luak lieu kawas aya nu diteangan. Rip. Mansur nyalukan ka Sarip atuh Aisyah jeung biucih mani ngagebeg. Sabab anu ka panto ge teu kadenge tadi teh, da bogu kawer ke nu gering. Saha? Cek biuci tapi can wani nyamperkeun da melang ninggalkeun anu gering. Nu ditanya teu nembalan kalah nyamperkeun ka kamar lantaran Mansur teh apaleun kana sora idungna. Bus ka kamar harita keur pada melong atuh gok ari sidik Mansur geuning. Mansur bagi aing Mansur. Ya tulungan Sur. Cek Aisyah sirikna teluncat bakat ku ato sebab Mansur pisan anu diarep-arep teh. Bagea ujang syukur buru-buru mulang jag geuning anak mama. Syukur ujang syukur. Diuci carina kedak dikagagas kadatangan ku anakna teh. Mansur hargeueun can wakan nembalan. Sanggeus narima salaman berkali tadaku. Melong ka Sarip anu namprak bari ngahega sajongjongan majempek. Aisyah jeung biuci dewa kata tanya kalakah milu neuteub kanu gering. Rip, kunaon atuh Rip? Ye kuring Rip, Mansur. Cek Mansur bari nyakal dengan Sarip anu numpang kana dadana. Sarip ngarelet panun ceuleuy nya seuri. Tapi serina teh nyari kala mata keung nempok nu seuri teh. Mansur. Eueuh si Mansur mah. Teuing ka mana atuh manika teh beja-beja acan. Geuna sinaneangan merah dalima ka Banten. Cek Sarip bari terus peureum. Ngahegak sigan capek. Ngadenge kitu Mansur gogodeg. Manehna ngarti nu gering teh sasar. Ma, geus lila geringna ieu teh. Cik Mansur ngareret ka indungna. Lila geus hampir sabulan. Eta awakna ge geus rusak. Kali tukang we dibungkus ku kulit. Sabab mung dahar ukur mentaan cai. Gitu cek biusih nerangkeun kaya nu gering. Sedengkeun Aisyah maharita ukur nampokeun bari cari nakdak. Si panon teu kaampuh murbut wae maseuhan pipina. Geus diubara naon wae mah. Wah, ubar mah geus rupa-rupa. Nu nyampe ge sawarah urang tapi kasakit yang Sarip tetap berat. Oda pugu ngubaranana ge berat. Syukur pisan ayeuna hidup datang. Sabab ngan hidup nu bakal bisa nulungan.
Dan sajen mah atuh. Embungeun, arembungeun. Aya nu daek ge teu kuateun. Na kumaha nulunganana atuh. Naon sababna henteu kuateun mah? Mansur jadi penasaran hayang nyaho kana cara-carana. Nyai terangkeun kadinya. Mangga bi kieu sur. Barabat Aisyah nyaritakeun papata Aki Cakra, kabeh taya nu kaliwat. Samalah pangalaman Mangkohar oge diterangkeun sakalian. Ngarah Mansur bisa nimbang-nimbang naha daek atawa henteu ngabelaan Sarip. Tah kitu carana teh sur. Pek pikiranna sanggup atawa henteu. Lamun sanggup syukur, lamun henteu kudu kumaha carana. Sabengan sakitu-kituna pikeun ngubaraan Sarip teh. Da kasakitna ieu mah beda jeung batur, sama gara-gara tatapa. Ceuk Aisyah bari nyusutan Cipanun. Nah, make teu sanggup. Naon desena maca sholawat dina panyaweran. Keur kuring mah hampang nu kitu teh. Sama boro-boro diuk dina panyaweran, najan ngagoler dina got geus biasa. Kuring teh salilana henteu aya di imah teh katalangsara. Mindeng kapaehan akibat manggih dahar. Jadi ukur sakitu mah teu berat. Keun kuring anu bakal bebela ka Sarip sabab Sarip teh sobat kuring. Cuk Mansur nganggap enteng lantaran ngan sakadar maca sholawat di panyaweran. Kitu ceuk pamikirna. Nya syukur ari sanggup majang, tapi kade ulah sompral sabab nu geus kaalaman ku Mangkohar ge berat. Cuk indungna harita mepelingan. Naon berat nama? Kudu tarung jeung siluman. Kudu bisa ngarebut lelembut Sarip. Menujang gagabah bisa cilaka. Nah, nya ceuk eta teh. Mansur nanya ka Aisyah. Cek Aki Cakra ge kitu, sur. Kade ulah gagabah sabab kudu bisa ngalawanan siluman. Mun aya gogoda sing kuat, sabab bakal loba anu ngagodana. Nu sajen-sajen mah antep we da moalna naon. Ngan lamun aya jin anu matana sakulilingna ulah dilawan. Kudu buru-buru nyingkah. Abus ka imah tak kitu amanatna teh. Ceuk Aisyah ngajentrekeun deui. Oh, kitu nya syukur ari di bejaan. Keun urang akalan sugane aya hasilna. Pekatu kuring reka cai heula. Can salat nohor teh. Mansur cengkat maksudna mah reka imahna sabab sono geus lila teu nincak imah indungna. Nareka mana ujang? Di dieu di salin mah da pakaian ge di dieu kabeh. Malah mah barang emak ge di dieu kitu deui mondok sok di dieu mah teh. Cik diucih teu karasa Cipanun mimiti merebay. Lantaran ingat kana lakon imah anu geus kapimiliknya tanah ku batur teh. Ari Mansur heran, pok nanya, nah hamani di dieu kabeh mah? Ujang, imah jeung tanah kapaksa dijual. Kasaha ngajualna mah? Dijual sabaraha duit? Katarji, Jang. Tarji? Mansur ngajenghok ras inget kana babadamian bareto. Basa manehna nginjem duit keur pimodalin teh, ras diinget manehna jeung Sarip teu hasil usahana. Malah Sarip mah sangsara. Lalakona panjang, ke urang caritakeun. Geura kacai we heula bisa kaburu akhir manten. Mansur teu nembalan buntelan ditunda terus nyokot anduk jeung baju keur salin. Leos kacai ditetep ku Bi Uci jeung Aisyah duanana carinak dak Cipanun. Heuleut sawatara waktu Mansur geus ngajemprak di tengah imah. Dibaturan ku Bi Uci jeung Aisyah. Haripeunana aya susuguh goreng pisang jeung pais dipung di gulaan. Nya jong-jongan mah Mansur teh cacarita ngahulang bae bari neuteup kalawang hari. Mansur, kumaha alakon karandapan ku idep? Mana merah dalima teh? Kapanggih atawa teu dajang Sarip mah gagal. Balikna teh kala gering ripu sabab tapana teu labas. Cik Bi Uci ngamimitian nyarita. Nanyakeun pangalaman Mansur. Nya sur, kumaha oleh-oleh nanti pangumbaraan teh atuh.
Aisyah milu nanyakeun sabab Merah Dalima teh jadi mata holang tina lalakon kulawargana. Mun lain gara-gara eta mah jigana moal ngalaman lara. Lalakonna panjang je. Ngalaman sangsara nu lain lumayan. Malah mah sabaraha kali ampir paragat nyawa. Mindeng lang nayeuskeun teu mangih dahar. Sabab duit bakal ti imah kacopetan di Bandung. Kitu cenah ceuk Mansur. Kop kana gelas regot minum heula. Geus kitu malohok deui harita kalawang jiga nu malaweung nginget-inget lalakon nu geus kaalaman. Cing pek caritakeun. Mengpang nu gering kererep. Bi Ucih geus teu sabar hayang ngadenge kan lalakon anu jadi anakna. Atuh deurek-dek harita Mansur teh nyaritakeun lalakonna. Teu miti paturai jeung Sarip. Nepikeun kadangat harita malah masa kalian ngabejer beaskeun ngeunaan Merah Dalima. Atuh puguh we Bi Ucih jeung Aisyah teh mani parogot ngabandunganan. Tataji ku pangalaman Mansur teh. Tah, sakitu pangalaman kuring teh. Jadi nu disebut Merah Dalima nu asli mah lain ngawujud batu ali, tapi hiji sikap urang dinanyang haripan pancen hirup. Tah sakitu. Cek Mansur bangun reueus sabab usahana hasil menang luang nu teu bisa diijir ku duit pihargaeunana. Tah geuning kitu Nyai. Merah Dalima teh lain wujud warang tapi mangrupa barang gaib nu gede pangajina. Untunge kapangi ku salah saurang jadi tegap pelasarerea. Da casakan mumbabarengan wae matang tumun sangsara saurang teh sangsara kabeh. Dipikir-pikir mah papatah ti Aki Karsid teh bener. Cek Bi Ucih bangun bunga ngadenge lalakon anakna. Nya Bi, geuning jembar pangalaman Mansur teh matakna malahan uang nu kasidadena. Muga-muga we ku ilmu eta bisa ngaronjatkeun kahirupan. Ulah cara nu geus-geus. Cek Aisyah manehna ge ngarasa reueus ku pangalaman Mansur. Nya syukur ari katarima ku sarerea mah. Da memang kitu kanyataanna. Tahirna kuring anu rek nanya. Ari lalakon imah kumaha eta teh? Naon sababna nepikeun karagrag ka tangan si Tarji? Mansur nanyakeun perkara imah. Lain awal ku barangna ngan hayang nyaho aturanana. Pek ku bibi jelaskeun. Ulah yang disebut salindungkeun Bi. Ngara jentre jeung kaharti. Kuringa tawarat nyaritakeunana. Keun wae da bagian bibi ieu mah. Kieu eta teh Sur. Cek Bi Ucih da terus nyaritakeun perkara imah anu geus dijabal ku Tarji. Jadi sakur anu kajadian mah diterangkeun kabeh sangkan Mansur ngartieun. Tah kitu Sur. Wayahna we sing sabar. Sing tumarima kana kadar. Sabab ieu mah lain kahayang sasaha. Tapi kahayang emak sorangan. Sabab lamun teu kitu karunya kajang Sarip. Sabab harita teh keur geuring. Pek Mansur pikir. Bisa kumaha teuing nyeri hatena. Lamun Sarip nu keur geuring ku turun ti imah. Nya kaharti lamun kitu mama. Geun bae da aya basa harta mah tatalang raga. Ngabelaan Sarip sarua jeung ngabelaan diri kuring pribadi. Keun bae kuring ikhlas urusan imah mah. Malah mah syukur we nu aya. Sabab urusan jeung Tarji geus beres. Nganu matak hanjelu teh tata cara nu dipake ku Tarji bet asa kabina-bina teh. Kitu ceuk Mansur hatena panas. Alilas ku perlakuan Tarji ka indung jeung ka sobatna. Kenai urusan Tarji Mansur. Nukul dipikiran deui da geus kitu kanyataanana. Ayeuna bantuan mikiran nu geuring na kudu kumaha nulunganana. Cek Aisyah inget di kan geuring. Teu kudu salembang ceuk. Ari geus aya jalanna mah moal burung ditarekahan ku kuring. Keun peuting ke urang mimitian. Urang jalankeun sakumaha papatah ti Aki Cakra. Nya syukur atuh ari kitu mah. Muga-muga we sing hasil. Ulah elehan kawas mangkohar. Jeung di kade sing waspada.
bisa aya jin nu matana sakurilingna. Sabjek aki cakra jin eta mata lenges cenah. Nya kuring geus sayagi pikeun yang hareupan eta jin. Dungakeun ke sararea sangkan kuring dibari kakuatan ku pangeran. Nya satuluyna Mansur jeung Bi Uci katut Aisyah ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Ngahajak kituna teh bari nungguan peuting ngarah teu kesel. Akhirna waktu dianti-anti teh kasampeur, beurang kaganti ku peuting, jalma-jalma geus sarare ngarampih ka imahna masing-masing. Nya harita teh kira-kira wanci Isya, Mansur geus reng sasalat Isya. Manehna geus tatan-tatan rek ngajalankeun tarekah keur baran sarip. Nya kira-kira wanci sareureung budak, Mansur amitan ka indungna. Ma, ayeuna mah geus meujeuna ngamimitian. Kuring menta pidungana rek turun ka panyaweran. Brajang didungakeun ku mak muga-muga sing lancar kalayan salamat. Ulah galider jeung ulah letik hate. Sab tujuan urang teh hade, nam sing hati-hati. Mansur kaluar ti imah teu poho mapatkeun kalimah-kalimah nu geus kapimilik ku manehna. Jerut ka manyaweran, ka panyaweran, gek Mansur teh diuk yang hareup kaburuan ngarasidik mun ayana naon. Subhanallah, la ilaha illa anta. Ya Allah, mugi Gusti nang tayungan ka abdi. Mugi Gusti ngaijabah kana doa abdi. Mugi sadip sing enggal damang deui. Sakumaha biasan. Ceuk Mansur bari ngeluk tungkul hatena husuk naneda ka Maha Kawasa. Sanggeus ijab terus ngamimitian maca sholawat, sakumaha nu geus diterangkeun ku Aki Cakar teh. Mimitina mah Mansur teh teu manggihna naon, sagala rupana lancar sarta tiis daya pikasieun. Tapi sanggeus 50 balikan macana ujug-ujug jeleg aya mayit ngajepat hareupeunana, puguh we diteger-teger ge ari leuwas mah aya. Ngan untung Mansur teh kuat, ngan kureuwasa kedeung nu satuluyna mah teu marirek kana mayit anu ngajepat hareupeunana. Los mayit teh leungit, buringkal aya orai nu kacida gedena. Uluna sagede carangka, beuteungna sagede tangkal kalapa. Buburingkalan ngadeukeutan ka Mansur. Tapi Mansur geus yakin yen ieu ge ngan sakadar tetempoan keur ngagoda pagaweanana. Mansur peureum sangkan orai teu katempo. Gelser kana leungeun asa aya nu melitan. Hate Mansur amir kagoda, tapi kaburu inget yen ieu teh gogoda. Atuh jongjone maca sholawat hayang buru-buru nepi ka 100 kali. Kulantaran husu jeung teu galider, akhirna les orai gede teh leungit. Kadenge harita sora wah 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 cenah kukuwokan sora geuman pikasieun. Mansur panasaran manehna beunta, pokona mah hariwang bisi aya jin anu matana sakurilingna, bisi teu bisa disingkahan. Barang breh tetela jin anu kawas jemlung tea datang. Awakna namru maninam buyak, ari hulu leutik suku pondok kawas entong. Ngadidut ngadeuketan ka Mansur, matana gular giler mani herang sarta leungeunna kepat. Beuten, leungeunna kepat, ramona ranggoas. Mansur sadar, yen eta ge gogoda atuh teu lila nembunganana ngiles depug. Nya akhirna pagawean Mansur peuting eta tamat, beunang disebutkeun lulus sabab macana lancar tenepi ka pegat. Mansur ngucap syukur alhamdulillah, terus ngadoa di ka pangeran sangkan kasakit sarip buru-buru leungit. Alhamdulillah sapeuting kalakonan. Nuhun Gusti. Pokna ngomong sorangan Mansur teh tuluy abus sarita ka imah kalayan tenang. Di luar simpe daya pikasieun sarta teu aya nanaon. Kumaha Sur teu aya nanaon? Ceuk indungna bari neuteuk. Aya ari nanaon mamangan teu matakna naon lancar. Bari gek diuk kop kana cikopi nu geus disayagikeun tidak dikene. Nya nuhun ari kitu mah muga-muga we sing lancar nepi kana waktuna. Kala kasapeuting geus aya perubahan. Jangan sarip-sareti bra, henteu aya nu ngaganggu. Kitu ceuk Bi Uci nambahan degreg kana hate Mansur sabab pagaweanana teu gaplah. Nya nuhun ari kitu mama keun
sukan mau urang lakonan deui. Sangka nu gering tereh jagjag ulasina namprak bae kuatir. Puguh Sur cemani geus tak kuatir Kakang Sarip penembatan sakieu. Ayeuna mah teh regreg jeung gede hate sabab aya Mansur nu dipake Gunung Pananggehan. Tembal Aisyah manina bener-bener ngarasa ayem asa aya nang tayungan. Nya kulantaran sarelea ge butuh ku istirahat atuh teu kapapanjangan ngobrol teh terus sarare temelang teu hariwang sabab nu gering oge tiba. Kocapkeun peuting kadua Mansur geus mimiti deui ngalakonan papatah Aki Cakra. Peuting kadua mah gogoda teh leuwih berat sabab karak gege diuk geus jol anu ngagoda hiji makhluk gede luhur nyamperkeun ka Mansur. Lempang meninggal gegag ari huluna disangke. Ugue mata kreuwas jeung ginggiapeun Mansur ge ampir-ampiran ngejat tewerat ngeuteut nu ngengelek hulu. Allahu Akbar. Apa lain teu kerboga nia? La haula wala quwata illa billah. Cek Mansur terus ngajemprak sila dina panyaweran. Memeh ngamimitian maca sholawat. Hadiah heula ka Nabi ka kulawargana jeung para sahabatna geus kitu hadiah ka Bapa Sarip anu geus taya di kieu. Satuluyna mah Mansur ngajarankeun di pagaweanana. Karak ge 15 kali macana kana sirah aya nu ngegel harita teh. Manikeun kang ngokop kabeh. Mansur uyup ayap hayang nyaho kanu ngegel si oreng jina rek ngaregleg Mansur. Tapi Mansur teu ngarobah diukna, tetep tagen. Bari nuluykeun babacaan, tungtungna les jin teh leungit, kadenge anu ceurik ngabangingik beki lila beki jauh, les teu kadenge deui. Leungit jin torojol anu datang 2 jalma nu make baju, barang disidik-sidik nu saurang mah jiga Sarip. Mani teu dipikeun sasieun. Atuh Mansur teh kabengbat panonan neges-neges ka eta jalma. Bekilila beki sidik eta teh Sarip. Tapi waktosna wargi selaina teh kapan. Rupina dipungkas dicekapeun bikeun ka deui heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ke-20. Sakali deui carios Silibelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ke-20 dicekapeun bikeun ka dieu bae. Pamugi carita Sunda tiasa katampi keren kabingahan. Insyaallah Silibelaan bagian anu ka-21 dinten enjing dina waktu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdankeun deui. Sakali dina mancen sim kuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun keberasana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.